Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Saestuna ari wangunan tempat ibadah anu pangheulana diwangun pikeun manusia nyaeta Baitullah anu aya di Makkah anu diberkahan turta jadi pituduh pikeun sakumna manusia. Ibu-ibu miwah bapak teu hilap nonoman Islam anu sami-sami miharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kersaning Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu urang sadaya masih keneh dikersakeun tiasa kumpul riung mungpulung patepung labung pamprok jonghok hempak patepang rarai kalayan aya dina kaayaan sehat tur afiat. Sakumaha biasa dina malam Jumaah urang sadayana nyaeta nikreh ngeureuy ngaji ngamulamanti ngeunaan sirah Nabi. Alhamdulillah dung ieu urang sadayana nincak kana darasan sirah nabawiyah serial anu kalima. Serta acan dugi kana bahasan anu utama urang mundur ka pengker sakedik supados teu caca genangkaeun. Tipayun dina serial anu kaopat kusim kuring kantos diuningakeun rahing nalika Hajar sareng Ismail parantos saepeun bekal. Ismail sareng Hajar nandangan kalaparan anu tayah hinggana. Ismail koceak dengek nangis gugulingan dina keusik bari kaayanana kacidapih ka hariwangeunana. Ningali kaayaan kitu maka Hajar salaku ibuna ngebrehkeun tanggung jawabna. Anjeunna kancan kincit jig-jrig antara Sofa sareng Marwa dugi katujuh balikan. Maksudna milarian sugan pinanggih sareng jalma turta eta jalma teh tiasa jadi sababiah mere pitulung keur kasalametan Ismail putrana anu nuju nandangan kalaparan. Namun nya kitu Siti Hajar tetepang sareng jalma saurang-urang acan. Perjuangan Hajar ku Allah Subhanahu wa taala diabadikeun. Salah sahiji rukun dina ibadah haji atau umroh aya anu disebat sa'i. Praktekna nyaeta jig-jrig 7 balikan antara Bukit Sofa sareng Marwah. Saur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh sauranjeunna fadzalika sa'yun nasi bainahuma, maka disyariatkeunana sa'i pikeun sakumna manusia nyaeta antara Sofa sareng Marwa. Nalika Hajar anjog ka mumunggang Marwah anu kaopat kalina tipayun diuniakeun rahing Hajar teh ngadangu sora. Nalika ngadangu sora anu ngawitan saur Siti Hajar sohin jempe cenah anjeun Hajar. Hajar nyarios ka dirinya lira sangkan ngadadengekeun sora naon anu kadangu ka anjeunna. Saterasna dugi ka 3 kalina Siti Hajar ngadangu sora anu sami di eta tempat. Maka nalika anjeunna parantos 3 kali ngadangu eta sora maka pok Siti Hajar nyarios qad asma'ta
in kana indaka iwath. Saur Siti Hajar, sungguh engkau telah memperdengarkan suara. Jika di sisimu memiliki sesuatu, maka cepatlah tolong. Ibu bapak para nonoman sami-sami miharep ridho Allah. Nalika anjeunna rengse nyarios kitu anjeunna ngareret kapal bahleng kau nalika anjeunna nyimpen Ismail. Kabuktosan breh katingali ku Siti Hajar yen anu tadi ngaluarkeun surat teh kabuktiannya eta malaikat. Kalau alam duka uning ati mana yen ajeuna terang yen eta anu aya di eta lengkop teh eta malaikat. Fabahatha biaqibihi aw qala bi janahihi hatta zaharul ma'u. Maka eta malaikat ngagebligkeun keunengna atawa ngiplikeun jangjangna saehingga dadak sakala harita keneh cai keluar. Tangtosna Hajar ngarasa bunga luar biasa salajengna anjeunna gasik lungsur nyamperkeun eta cai anu ngaburial teh terus salajengna ku Siti Hajar eta cai dibendung ngadua pananganana ku keusik salajengna anjeunna ngalebetan cai kana wadah anu kosong teh gerabah sakantung gerabah teh salajengna diuningakeun fasyaribat wa ardaat waladaha. Siti Hajar tiasa ngaleut sawaregna tur anjeunna tiasa nginangan putrana nya tegasna Ismail alaihi salam. Kawardak ngora ieu kinten-kinten saha nu uninga naon hartosna nginangan. Siti Hajar anjeunna teras ngaleut sama mena sataatosna kitu anjeunna nginangan anu janten putrana. Naon nginangan maksudna? Aya nu uninga. Susah budak aya namanya nguping getara ngadangu geus sigan. Kieu nginangan teh eta teh basa lemes keur jalma anu diajak nyarita atawa anu dicaritakeun ku urang. Anapun bahasa Romana nginangan teh nyata nyusuan. Jadi kecap nyusuan teh lamun bahasa lemes keur pribadi keur anu nyaritana nyata nyusuan. Lamun lemes keur jalma anu diajak nyarita atawa anu dicaritakeun nyata nginangan. Jadi hartosna Siti Hajar sabada ningali eta cai terus anjeunna ngalebetan cai dina gerabah teh terus anjeunna ngabendung eta cai terus anjeunna ngaleut sama mena saterasna anjeunna nginangan putrana maksudna mah nyusuan putrana. Ari ngenenan naon atuh eta? Oh eta mah bendai ngenenan mah basa anu dipernahkeun keur nyarita jeung budak gitu. Jadi kalau ibu-ibu ya ilmu. Fakana kadzalika hatta marrat bihim rufqatun min Jurhuma. Terus kayaan hirup seperti itu teh terus berlangsung kanggo Siti Hajar jeung Ismail sehingga ngaliwat hiji rombongan ti kabilah Jurhum. Ibu bapak sadayana oge para nonoman Islam nu sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Panetela di luhur ieu ngebrehkeun kamujizatan cai Zamzam loyu pidawuh Rasulullah sallallahu innaha ta'amut tu'min wa shifa'u suqmin. Saestuna ari cai Zamzam teh eta bisa jadi kadaharan anu matak nyeubeukkeun jeung ubar pikeun panyakit. Salami-lami Siti Hajar sareng Ismail ngan ukur ngaleut cai Zamzam ternyata anjeunna teh sajagjag waringkas sabihara-bihari. Duka sabaraha lamina Hajar sareng Ismail hirup ngan ukur ngaleutan cai Zamzam. Da teu dicatur ulur waktuna teu kakocap
perentang mangsana anu jelas hirup seperti itu teh nepi ka mangsa ngaliwatna kabilah ti kalangan Jurhum maranehanana hijrah ti Yaman nuju ka Hijaz. Diuningakeun dina haditsna muqbilina min tariqi kadain fanazalu fi asfali makkata maranehanana asup ngaliwatan ti jalan kadain anu saterusna maranehanana reureuh di pasisian Makkah. Nalika maranehanana reureuh istirahat di pasisian Makkah farau toirun aifan maranehanana nempok aya hiji manuk muter ngapunguriling di luhur. Faqalu nyapok maranehanana nyarita inna hadza ta'ira la yaduru alamain cek maranehanana saestuna ieu manuk teh pasti muter di luhureun cai muter di luhureun oase di luhureun wahah cai nusu anu aya di padang pasir memang kanya maranehanana kitu terkalebet urang sadayana dina ilmu pengetahuan rahing di padang pasir teh sakepeung sok aya cai anu disebut oase tah anu jadi tanda ke urang Arab di mana di hiji gurun pasir aya oase tandana teh di luhurna sok aya manuk hiber muter gitu. Kalebet dina waktu harita aya manuk muter di luhureun lengkob. Namun anu jadi pasuhalan la ahduna bihadzal wadi teman urang sararea apal pisan kana eta lengkob wa ma fihi maun yang di eta lengkob teh teu aya cai kapan tiba heula oge tapi nah aya eta manuk muter di dinya siga-siga yang di eta lengkob teh aya cai. Alatan ku rasa kapanasaran maranehanana nitah saurang atawa dua urang pikeun negeskeun kaayaan di eta lengkob nah bener aya cai. Salajengna sabada jalma anu dititah pikeun nyurpei negeskeun kaayaan di eta lengkob kabuktian manehanana mulang nyarampeurkeun ka maranehanana kalawan mawa bewara anu kacida pikabungaheunana rahing kanyataan di eta lengkop teh bener-bener aya cai anu samemehna mah teu pernah kapanggih ku maranehanana. Anu saterusna maranehanana daratang turun ka eta lengkop nalikana pika eta lengkop maranehanana nyampak punten maranehanana amprok jeung Hajar oge Ismail anu hadina waktu harita keur nyampak di dinya pok maranehanana nyarita ata'dzanina lana annanzila indaki cekum Jurhum naha kira-kirana anjeun ngidinan ka kuring sararea pikeun ngilu cicing bareng jeung anjeun di ieu tempat. Siti Hajar ngawalar naam walakin lahaqqa lakum fi ma'in cek Siti Hajar heug wae cenah bae teh teuing tapi cenah aya syarat anjeun teu ngabogaan hak saeutik oge ngeunaan ieu cai milik kuring gitu. Salajengna cek urang Jurhum naam heug teu nanaon cenah kuring ngilu cicing di dia sok sanajan teu ngilu ngamilik ieu cai. Saterasna Hajar ngarasa bungah alatan boga tetangga anu anyar anu asalna mangan hirup buaan sareng Ismail sabada kasumpingan kabilah Jurhum teh maka Siti Hajar ngaraos haneuteun ngaraos teu keueug alatan boga tetangga anyar. Seterusna eta kabilah Jurhum teh kulantaran di eta tempat aya cai sedangkan cai teh hiji perkara anu kacida berhargana pikeun di negeri Arab mah nya teu kagok asong saterusna maranehanana ngagareroan kula wargana
supaya datang terus nganyer didinya bareng jeung Siti Hajar. Anu saterusna Siti Hajar jeung Ismail ngalaman kahirupan natangga jeung kaum Jurhum teh di eta lengkob. Wasyabbal gulamu wa ta'allamal arabiyyata minhum wa anfasahum wa azabahum. Jeung nalika eta budak maksudna Ismail mancat kana mangsa rumaja jeung manehanana diajar bahasa Arab ti maranehanana nyata ti kabilah Jurhum teh maka manehanana Ismail jadi budak anu pangkerenna pangtrendina pangetopna diantara maranehanana sarta Ismail bisa jadi jalma anu nyababkeun maranehanana reueus jeung kaget ka dirina. Nah anu jadi sabab sakumaha anu diuningakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyatil mubinati Ismailu. Ari anu pangheulana dibukakeun dilancarkeun lisana nyarita bahasa Arab anu jelas anu jentre nyaeta Ismail. Nalika Ismail diajar bahasa Arab ka kaum Jurhum, kabuktian Ismail tiasa ngagunakeun bahasa Arab, nyarios ku bahasa Arab langkung fasih, langkung jelas, langkung jentre tibatan orang Arab asli. Tibatan urak Jurhum teh. Falamma adraka zawajuhum ra'atan minhum. Nya nalika Ismail geus mancat dewasa maranehanana urang Jurhum teh ngadahupkeun Ismail ka salah saurang awewe minhum ti kalangan maranehanana. Famatat ummu Ismaila maka sabada Ismail ngadahup telami ummu Ismail nyata Siti Hajar pupus. Ibu buah bapa oge nanoman Islam sami-sami miharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nalika Ismail tos ngarumah tangga Nabi Ibrahim sumping nepangan ka Ismail. Saleresna Nabi Ibrahim teh sumping ngalayad Hajar sareng Ismail teh sanes panggungkul dina waktu sarita. Cek hiji riwayat Nabi Ibrahim satemena remen ngalongokan ka Siti Hajar sareng Ismail. Dina hiji riwayat mah diuningakeun Nabi Ibrahim nalika ngalayad Siti Hajar sareng Ismail teh ngagunakeun kendaraan anu disebut buruk anu cepetna leuwih barat kilat sehingga dingaranan buruk. Tah nalika Ismail sumping punten nalika kakangjeung Nabi Ibrahim sumping kakangjeung Nabi Ismail kabuktosan Nabi Ismail dina waktu harita nuju teu aya di bumi. Ibrahim ngan penak sareng garwana. Nah saterasna Nabi Ibrahim tumaros ka garwana ka mana cenah ari cara hidup gitu. Garwa Ismail ngawalar kharaja yabtagilana nyata cenah Ismail mah keur kaluar nyari rezeki keur kuring gitu. Saur Nabi Ibrahim kumaha cenah kaayaan anjeun kahirupan anjeun ngadahup sareng Ismail teh maka pok eta awewe ngajawab nahnu bisyarrin wa nahnu fi dhiqin wa syiddatin numawi cenah abdi ngadahup jeung Ismail teh ngalaman nasib anu goreng cenah abdi teh nanangan kawaluratan jeung kasangsaraan anu kacida. Fasyakkat ilaihi maka terus manehanana ngangluh rumahu ka Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Salajengna Nabi Ibrahim pok sasauran kieu we cenah atuh lantaran salaki ajeun keur eueuh bapak cenah rek amanat fa idza jaa zaujuka faqra'i alaihi salam
engke cenah upama seug cara hidup sumping cenah pangdugikeun salam kanggo anjeunna cenah kitu. Wa quli sarta carioskeun ku salira lahu ka anjeunna yukayyir atabattaba bihi sangkan anjeunna ngagentos bang barung pantona. Salajengna Ibrahim hapunten nalika Ismail mulih sateu acan dugi ka bumina Nabi Ismail dina manahna aya firasat raraosan ayeuna rehing aya jalmi anu sumping ka bumina gitu. Eta margina nalika Nabi Ismail sumping ka bumina gasik naros ka anu janten garwana. Hal ja'akum min ahadin cenah naha aya hiji jalma anu sumping ka anjeun naros ka geureuhana kitu. Wargi-wargi sadaya sadajan dilajengkeun perhatoskeun aya pelajaran di dieu. Tina carita anu nemaya dibahas aya hikmah anu tiasa dicandak ku urang sadayana. Anu kahiji anu nemaya nyaeta ngeunaan riwayat atau winaya tata krama dina nyarita. Cobi perhatoskeun nalika Ismail naros kanu jadi geureuhana anjeunna naros ngagunakeun kalimah pananya hal ja'akum min ahadin. Anjeunna ngagunakeun domir antum keur ngawakilan jalma anu diajak nyarita anu dina harti satara basna mah domir antum teh hartina aranjeun. Jadi lamun menyebutkeun hal ja'akum min ahadin harti satara basna nyaeta nah geus datang hiji jalma ka aranjeun gitu. Padahal sidik kan anu ditaros ku Kangjeng Nabi Ismail teh geureuheunna ku anjeun nyalira istri, tapi anjeunna ngagunakeun domir antum nalika naros kana janten garehanna. Ieu teh mangrupa winaya atikan basa wirehing budaya nyarita dina basa Arab yen kalimah anu dianggap hormat nemutkeun tata krama Arab nyaeta ngagunakeun domir antum keur ngawakilan jalma anu diajak nyarita atawa jalma anu dicaritakeun. Nah anu diajak nyarita atawa anu dicaritakeun teh mangrupa mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jama mudzakkar, mufrad muannas, musanna muannas atawa jama muannas, malah campuran mudzakkar jeung muannas. Numutkeun tata krama basa Arab maka anu leuwih hade keur ngawakilan jalma nu diajak nyarita teh cukup diwakilan ku domir antum. Sababna tadi sok sanaos Ismail nyarios sareng hiji istri maka anjeunna ngagunakeun domir antum hal ja'akum gitu. Maka ieu pelajaran kang urang sadayana nalika urang ngucapkeun salam di tempat umum, nalika urang ngayunan pirang-pirang pameget sareng istri urang ngucapkeun salam teu perlu make panambah waalaikumsalam. Naon alasanana? Sabab cukup ngagunakeun domir antum geus ngawakilan sakabehanana. Ieu teh upami di Sunda mah kaasup kana undak usuk basa lemesna kecap keur gaganti anu nyarita nyaeta abdi gitu. Upamana contohna atawa sim kuring lemesna maneh jeung saterusna nyaeta salira lemesna maneh keur batur salira. Tah namutkeun tata krama Sunda mah keur ngalemeskeun kecap kuring teh cukup we ku abdi teu perlu diganti ku kecap ana antum. Padahal nu diajak nyarita teu ngartieun basa Arab, komo nu diajak nyarita teh kolot teu ngartieun basa Arab. Anu ngajak nyarita ge bisa ngan anak jasa anak-anakna jeung antum-antumna. Ieu teh
cek tata kerawa Sunda mah kurang ngepas, kurang hade kajaba dina kaayaan anu sifatna khusus nalika urang nyarita jeung guru-guru urang dina widang agama atawa bahasa Arab, guru bahasa Arab atawa sasama ikhwan anu sarua ngarti kana bahasa Arab dianggap hiji kawajaran. Tapi ari nyarita di masyarakat Sunda anu maranehanna teu ngarti bahasa Sunda jeung teu ngapunten teu ngarti kana bahasa Arab jeung teu biasa ngagunakeun bahasa Arab, umurna leuwih kolot teu urang, maka urang teu perlu ngagunakeun kecap ganti ana jeung antum. Komo nyarita jeung kolot anu sama sakali teu ngarti kana bahasa Arab mah. Sabab bisa jadi dina tata krama Sunda mah mun urang nyarita di lingkungan nu teu ngarti kana bahasa Arab ngagunakeun istilah-istilah anu tadi ana antum malah eta teh bisa dianggap hiji kasombongan atawa dianggap jelema pupujieun. Tah itu pelajaran tadi. Jadi dina bahasa Arab mah domir antum teh eta ngawakilan domir-domir anu sejenna mukhatab jeung mukhatabah cukup menggunakan domir antum. Salanjengna garwa Ismail nalika ditaros tadi ku Ismail hal aku min ahadin nah aya hiji jalma nu datang ka anjeun cenah laulat maka pok nyarita gerhana Ismail ja'ana saikhun kadza wa kadza fasa'ala lana anka nya cenah aya datang tadi teh aki-aki cenah kaayaan anak kitu delek-delek kumanehna dicaritakeun bar kaayaanna teh anu ngarah-ngarah kana perkara anu negatif. Manehna teh datang cenah ka kuring nanyakeun ngeunaan anjeun nya ku abdi teh dijawab we cenah anjeun keur init neangan rezeki keur kuring cenah keur moro terus terlepek nanyakeun kaayaan dibajar beaskeun cenah ku kuring kaayaan teh ku abdi yen kaayaan abdi teh nyata keur nanangan kabalangsakan anu luar biasa nanangan ka peurih ka nyeri nasi goreng walurat sangsara kacida gitu dibajar beaskeun we cenah ku abdi teh dan memang kitu kaayaanna saur Ismail fahal ausoki bisain terus cenah eta kolot teh naratahkeun ka anjeun teu ngeunaan hiji perkara. Olat maka garwa Ismail waler naam nya cenah manehanna teh talatah cenah ka abdi an aqra'a alaika salam sangkan abdi pangmacakeun salam ngadepikeun salam ka anjeun cenah fayaqulu terus anjeunna nyarita ghayyir atabata babika pangbejakeun cenah robah bang barung tanto anjeun. Kalau sabada ngadangu penjelasan ti gerhana kitu maka pok Ismail nyarios ke gerhana dzaka abi amaroni an ufariqi ilhaqi bi ahliki fatallaqaha. Cek Ismail uluh eta teh cenah bapak akang teh disebut tuh bapak akang teh teu eulem hare-hare we gitu teh pamajikan teh amaroni an ufariqi eta teh marentahkeun ka akang sakan akang papisah nalak anjeun cenah gitu sakan akang papisah jeung anjeun ku kituna sok we cenah ayeuna anjeun balik ka ahli anjeun. Ikhwati man rahimakumullah jadi aya pengalaman anu kadua pelajaran anu kadua pelajaranana nyaeta anu kahiji aya dua pelajaran dan dia perkawis anu jadi kolot satemenna bisa ulu biung karena urusan rumah tangga anu jadi anak nalika rumah tangga anu jadi anak yang hareupan bahaya
di pandangan agama gitu. Salah terusna numutkeun pandangan agama, maka kolot bisa nyaranan kana jadi anak kenapa kuat pakai jeung rumah tanggana. Jadi hiji kolot menang nyarankeun kana jadi anak sangkan papirak lamun sakirana eta rumah tangga anak teh diteruskeun bakal ngadatangkeun mamala anu gede keur kulawargana. Pelajaran dosa terusna ieu teh pelajaran kang urang sadayana yen urang kudu hati-hati ngajaga lisan. Siga Nabi Ibrahim punten Nabi Isa anu tadi kalimatna ilhaqi bi ahliki sok we cenah anjeun balik ka kulawarga anjeun. Di dieu Nabi Ibrahim teu ngucapkeun talak tapi saterusna diuningakeun fatallaqaha maka anjeunna nalak ka istrina nyaeta urang Jurhum teh ya. Sur para ulama itu disebutna talak kinayah. Hari talak anu resmi anu dohir ngucapkeun aku menalakmu tapi dia mah teu ngucapkeun engkang nalak nyai tapi ucapanana nyaeta cik balik ka kulawarga anjeun tapi ternyata ieu teh asupna kana talak. Ieu pergi bahasan Allah jero penginten bagian ieu anu khusus menangani urusan fikih bagian Dewan Hisbah bener kumaha hukumna nalika hiji lalaki ditah balik karena jadi pamajikanana tapi dina hatena geus aya niat pikeun nalak pamajikanana. Nah nitah balik ka imah kolot nanti kasut talak hatana henteu gitu. Bapak Ibu sadayana oge nonoman sami-sami miharep ridha Allah. Salajengna Nabi Ismail nikah deui. Masih di kalangan Jurhum nyaeta nikah ka hiji waroja kalangan Jurhum anu jenengan Halah binti Harith bin Amr al-Jurhumi. Anjeunna putri kepala suku Jurhum. Tah nalika ngadahup sareng Halah binti Harith bin Amr al-Jurhumi, Nabi Ismail ku Allah dipaparin putra seueurna dugi ka 12. Terus sababaraha lami Kangjeng Nabi Ibrahim sumping deui ngalayat ke Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Sakumaha gunung catur anu ngawitan Nabi Ibrahim sumping ka geurahana sabab Ismail nuju teu aya naroskeun ka mana cara berhidup diwaler ku geurha nyata ku Halah teh direhing pun lanceuk nuju moro milari rezeki kang abdi gitu. Saterusna Nabi Ibrahim tumaros deui kumaha cenah kaayaan anjeun Rabi jeung Ismail teh tah waleran garwa anu kadua mah ieu saur anjeunna ngawaler ka Kangjeng Nabi Ibrahim nahnu bi khairin wa sa'atin afnat alaihi jawabna alhamdulillah abdi teh anjog cenah sareng kahadean kahirupan anu sae abdi teh kahirupan anu cukup gitu sarta eta istri teh geureuhan Nabi Ismail teh muji-muji ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Nabi Ibrahim tumaros ka geureuha Nabi Ismail nyaeta ka Halah binti Harith bin Amr al-Jurhumi teh naon cenah anu dituang ku antum duaan sareng caroge antum pok geureuha Ismail ngawaler Allahmu wal ma'u anu ditedak ku abdi mah cenah mung eta we daging sareng cai cenah sepuh kitu. Salajengna Kangjeng Nabi Ibrahim ngadua Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Ya Allah mugi salira maparin barokah ka aranjeuna dina daging anu dituang ku aranjeuna jeung cai anu dileueut ku aranjeuna. Iwan filah rahimani wa rahimakumullah saur Rasulullah SAW alatan dua Kangjeng Nabi Ibrahim anu ieu keur jalma anu cicing di Mekah maka lamun seug dina hiji mangsa taya tuangan anu sanes sareng leutan anu sanes maka cukup daging jeung cai bisa jadi asupan
jalma anu cicing di Mekah jeung nyababkeun kaayaan ngamadorotkeun kana kasehatan dirina. Beda jeung di tempat anu sejen, lamun terus-terusan dahar cai jeung daging bisa jadi gering, tapi lamun keur cicing di Mekah mah moal naon-naon lamun sapopoe ukur dahar daging jeung cai. Ieu teh alatan diijabahna doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Iman fillah rahimakumullah, saterasna nalika Ismail mulih teras Ismail tumaros ke gerhana, hal atakum min ahadin, nong cenah aya hiji jalmi anu sumping kasalira. Maka pok gerhana ngawaler aya cenah hiji sepuh itu saya tagog saya gogog saya tagog nyariosna sae cenah tata krama dang dosana lagi meni sae cenah gitu. Salajengna saur Nabi Ismail naon can nyarios naon wae eta sepuh teh saur gerhana pok ngawaler eta cenah kang naroskeun engkang ku abdi diwaler we saayana yen engkang nuju angkat nuju moro milari rezeki kang abdi. Salajengna cenah anjeunna oge naroskeun ngeunaan kaayaan urang kumaha kahirupan urang ku abdi diwaler cenah saayana we ya alhamdulillah urang teh kaayaan cukup cenah kaayaan makanan sugema kahirupan anu sae gitu saur abdi teh. Salajengna pok Kangjeng Nabi Ismail tumaros fa uso ki bisain nah cenah aya amanat aya mengamanatkeun sesuatu cenah kasalira eta sepuh teh ngawasiatan cenah ka anjeun ngeunaan hiji perkara eta sepuh teh saur gerhana naam leres cenah kang huwa yaqra'u alaikas salam anjeunna ngaoskeun salam kanggo salira cenah kanggo engkang wa ya'muruka sarta anjeunna nyarankeun ka engkang antutsbita atabata babika sangkan engkang netepkeun bangbarung panto engkang cenah gitu. Salajengna Ismail nerangkeun zaka abi eta teh cenah nung bapak engkang pun bapak eta teh fa antil atabatu sasarta arun maksud bangbarung teh cenah eta teh anjeun nung cenah eta dimaksud bangbarung panto engkang teh hartosna amaroni an sikaki anjeunna marentahkeun nyarankeun ka engkang sangkan engkang tetep mihukum nung cenah kitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah Nabi Ibrahim tetep renggenak rarabi sareng Halah binti Harith bin Amr al-Jurhumi teh duwi kaheulai puterana 12 jami. Sababaraha teh harita Nabi Ibrahim sumping deui kaleresan dina waktu harita Nabi Ismail nuju nyeukeuttan jamparing hanapeun tangkal caket sumur Zamzam. Kangjeng Nabi Ismail ngadeg nalika ningali Nabi Ibrahim sumping. Salajengna Nabi Ibrahim nyacapkeun ka sono sakumaha lumrahna ka sono anu jadi anak kanu jadi kolot oge ka sono anu jadi kolot kanu jadi anak. Sabada kitu pok Nabi Ibrahim sasauran saur Nabi Ibrahim ya Ismailu innallaha amaroni bi amrin anaking cenah Ismail saestuna Allah teh marentahkeun ka ama ngeunaan hiji perkara kumaha waleran Ismail fasna ma amaraka rabbuka ama cenah mangga teh teuing geura laksanakeun ku ama naon anu diparentahkeun ku pangeran ama ka ama gitu. Saur Nabi Ibrahim wa tu'inuni nah kinten-kinten cenah hidup siap ngabantosanana kitu ngabantosan ama. Saur Ismail wa uninuka tangtos ama abdi baris ngabantosan ama gitu. Salajengna Nabi Ibrahim
anjeunna nunjuk ka hiji arah bari pok sasauran innallaha amaroni an abni hahuna baitan. Ismail cenah satemenna Allah tos merintahkeun ka ama pikeun ngawangun Baitullah di ieu tempat bariku Nabi Ibrahim ditunjuk tempatna. Salajengna Nabi Ibrahim sasarengan sareng Nabi Ismail ngawangun Baitullah. Nabi Ismail ngumpul-ngumpul batuna ngunjalan batuna. Salajengna Nabi Ibrahim masangkeun batuna ngawangun Baitullah. Dari ibarat hiji tukang sareng hiji laden panginten gitu. Nabi Ismail ladena, Nabi Ibrahim janten tukangna. Dikunyalan batu ku Nabi Ibrahim ku Nabi Ismail dipasangkeun ku Nabi Ibrahim. Teras masangkeunana bari nguriling gitu. Sakumaha urang ngawangun bumi. Tara ujug-ujug ngaluhurkeun di hiji tempat tapi dipasang rata sakuriling ningkat deui gitu. Pun kitu deui nalika ngawangun Ka'bah Nabi Ibrahim sareng Ismail nguriling nerapkeun batu sehingga ku Allah Subhanahu wa taala disyariatkeun perjuangan Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail ngawangun Ka'bah ngurilingan Ka'bah teh dina ibadah haji aya disyariatkeun anu disebut tawaf tidinya asal usulna. Tah nalika wangunan tos cukup luhur sehingga henteu karonjang deui ku Kangjeng Nabi Ibrahim kanggo masangkeun batu nya Nabi Ibrahim nyuhunkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ka Kangjeng Nabi Ismail sangkan nyanak batu anu tiasa dianggo esteger malah manar tiasa masangkeun batu di tempat anu luhur gitu. Nyantukna Nabi Ismail nyanak batu diadakeun kana Ka'bah. Salajengna Nabi Ibrahim naik kana eta batu dianggo esteger, maka Nabi Ibrahim akhirna teras tiasa ngalaksanakeun ngawangun masang batu di tempat anu langkung luhur tibatan awalna. Aya patarosan nah geuningan ayeuna mah cenah anu disebat batu tempat ngadeg Ibrahim teh nu katelah makom Ibrahim teh ayeuna mah teu nempel cenah geuningan dina Ka'bah. Na kumaha ieu na kumaha masangkeunana nah dialungkeun reugi kauning aku sadayana sakawitna mah eta makom Ibrahim teh nempel dina Ka'bah. Namun alatan ngahalangan kanggo anu ngalaksanakeun tawaf dina zaman Umar bin Khattab maka eta makom Ibrahim teh digeserkeun supados jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun ibadah tawaf teu kahalangan ku eta batu. Namun keneh-keneh ayeuna geus digeserkeun sakapeung sok ngahalangan ka ngalaksanakeun tawaf itu nyamangan sabab tawafna seueur. Kantos aya rencana para ulama kanggo ngageserkeun deui eta makom Ibrahim teh supados leres-leres laluasa kanggo ngalaksanakeun tawaf. Namun dugi ka ayeuna teh can keneh dilaksanakeun masih hanger teu lumangsung seperti dina kaayaan anu dialihkeun ku Umar radhiyallahu anhu. Tah nalika Nabi Ibrahim alaihi salam ngawangun Ka'bah sareng Kangjeng Nabi Ismail bari masangkeun batu bari ngawangun teh teu liren-liren anjeunna duaan ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mun Gusti pangeran abdi mudah-mudahan Gusti nampi kana ibadah ti abdi saestuna Gusti teh maha ngadangu sareng maha uning. Ieu jadi pelajaran ka urang sadayana warga sadayana. Nabi Ibrahim teh nabi kekasih Allah anjeunna ngawangun sareng putrana oge seorang nabi nalika ngalaksanakeun ibadah nyumponan parentah Allah Subhanahu wa taala anjeunna masih keneh aya kaingis
amalna teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas anjeunna seorang waliyullah kadeueuh Allah ka umat Allah. Teras-terasan anjeunna ngadua sangkan amal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi persoalan urang sadaya, urang mah nabi sanes jadi waliyullah tak acan kantenan, tapi nalika ngalaksanakeun amal sakapung sok asa percaya diri yen amal teh diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Padahal taya bayana, taya gorengna, lamun sakurang sadaya nurutan Nabi Ibrahim alaihissalam nalika urang beramal maka tuturkeun urang sadayana ku ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sabab can karuhan ibadah urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Eta sababna urang sadayana kedah mengiringi setiap pada melandeh ku ngadua ka Allah Subhanahu wa taala sangkan Allah nampi kana amal ibadah urang sadayana. Sakitu anu hatur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.